Neng, hayu atuh orang bercocok tanam. Bercocok tanam teh naon? Menanam jagung di kebun kita. Oh, alim jagong akang mah jagong putren, alit, moal wareg. Kalem Neng, akang geus make pit gogel. Bisa ngarobah jagung putren jadi jagung super hibrida Neng. Masa dibaca teu aturan makena? Jadi baca tuh Neng, dioleskeun 2 kue sakali, tuluy diantepkeun 5 menit. Banjur kecanet, gitu. Oh, gitu. Hayu turun bercocok tanam. Hayu atuh. Keula Neng teh hilap, nuju beureum, nuju datang rembulan. Atuh, kumaha itu ya jagong super hibrida Mas muter-muter. Itu we atuh ka kamar mandi heula, jeung sabun mandi heula. Bade ka mana? Iya, bade ka Pak RW. Oh, bade ka Pak RW? Nuhun. Tapi nih ngapain menuju nyantai, anu teh hoyong sinang we heula ka dieu. Kade kete ka bogoh AA nyarekan. Kan AA teh geus bobogohan lila 5 tahun. Wah, tenang we, da mah tos putus. Nah, habet putus. Emang ku teh dibejakeun ka bogoh AA. Kan AA mah juragan tanah. Hartana loba, emasna loba, mobilna loba. Teh dibejakeun. Atos, kalau begitu tos diwatoskeun, nya bapak abdi teh beunghar. Seueur mobilna, hartana seueur, tanah lega, emas nu berangkas, atos eta oge. Terus nah diputuskeun. Nya eta ayeuna mah bobogohanana jiwa bapak urang. Pak, libur panjang. Enakna kawananya. Kapan teh yuk? Muah, bau buru-buru dan kesentep. Nya geus we atuh, nyewa pila di puncak. Usum hujan, jalan leueur. Ke kebun binatang itu mah. Capek, muter-muter, panas. Nya geus we teh mah di imah, nyobaan resep mama. Tuhnya, tiap diajakan liburan pasti nyebut nate di imah deui. Tak usah nyenakeun pamajikan. Par, kumaha nu meuli imah urang teh jadi teu? Nya jadi atuh me, kan geus janjian atuh mana teh. Kade teh jadi kete. Jadi sakedeung deui ka dieu jelemana. Awas nu teu jadi anak itu tungguan. Ih, maneh teu percayaannya ka aing teh. Cik sabar atuh. Sakedeung deui ka dieu aslina ieu mah. Masalahna masih teu jadi, urang kan keur butuh duit. Mana ge butuh duit kan? Ya butuh atuh me, mata kurang jadi pelantara oge. Tapi me, hargana kurang dileuwihan 50 juta oh. Terserah lah rek dileuwihan sabaraha oge. Tapi lamun hargana cocok jeung nu urang, wayah nanya. Alam ke maneh mah menang komisi ti urang. Oh, me lah percaya urang mah ka maneh mah, soalna maneh mah tara ingkar tina janji. Lila urang nungguan di dieu mah, geus we di imah. Di imah teh loba geroheun, seuseuheun, sagala rek dikosokan. Nungguan di dieu mah, ti mimitu curug panganten kaburu anakan. Geus urang lila. Oh, sok tungguan we di imah. Rasa cerewet, usah naon. Liang wai wahat bukan bohayu anu banyak angin onjak dapat hasil wah ada par cihang haji wahan hong ada pak timbang liang waduk timbang oh Ai có hanya ching yang tay ôi cái bầu à xin sổ ha anh nhân tay có miệng đó ai ching no chính chẳng chắc mình hỏi cho phá cho hỏi Mana cenah jelema nu rek meuli imah teh? Tutungguan kah lila sejak par teu bener teh cigana teh. Johor katanya ya trong yang lain eh Esme yo rek meuli imah teh aya Sok ka dieu yo sabaran pisan kok Cong. Naon par?
Emang iya norek meuli imah teh? Bisaeun bahasa Indonesia teu? Henteu sih, tapi tenang mah aya urang penerjemah. Coba, cinggahan nah. Oh. Selesai. Nek, eta kejual sabaraha cenah imah teh? Ya geus we par. Sesuai penawaran 500 juta. Hanya, sih. Nawarna 400 juta. Bejakeun atuh par teu bisa kitu. Netna 500. Oh. Kok pakai Hanya, cingping dah. Oh, cahon. Nek, manehna nanyakeun, ai baheula maneh meuli paku sabarahaeun pas ngabangun ieu? Teuing atuh make jeung nanyakeun paku sagala. Satu pararenting meuli imah teh. Adik itu berapa? Tunggu minti barang, cinta. Wong si ho di tong saha ho. Nek, ai baheula maneh ieu nyeun kusen, meuli kusen ini sabaraha kibik? Aduh, aing mah dipikeun ka kitu-kitu ge ditanyakeun. Teuing atuh da baheula teh urang mah mere duit ka pemborong, geus nyaho jadi. Si poni ju ho pati ko. Chính chào, minta maaf. Nek, geus we kieu ya mah cenah. Harga birikna baheula maneh sabaraha hargana? Aduh, Japar. Geus turuskeun 400 juta. Aing mah loba tanya tek-tek begitu tieur ka bilik-bilik oge ditanyakeun. Pongti, tong, keong. Deal. Alhamdulillah, deal. Deal iraha kita tanyakeun mere duitna. Kewe memang saya duit. Anjing, kita tuh boga tadi teh. Cincong.